Komo ayeuna siapa di bumi tos tedamangan wae ma anu sakieu kolotna neng hampura mate kudu dihampura ku neng kudu dihapunten mate ku juragan aji mate ayeuna mah ngaraos salampat angga hampura angga hidup geus dipisakeun jeung indung hidup emak nu mereka saksian di pengadilan baheula teh mati sini kan diancam ku si hakim. Cek Maiti hari teh jeung nempo ka si Uten alias Angga. Si Uten gepok atuh cumarita ka Maiti. Mak di kapungkur ngebohongan Angga. Mak tega. Cek si Uten bari jeung reumai ku Cimata. Hampura madanggara. Cek Maiti terkenat bari jeung nyusutan Cimata ku tungtung kabaya. Tur tabu mirda ge nyampurkeun ka si Uten alias Anggara bejeng usapan kana sirahna. Keun wios kasep. Da ieu mah geus perjalanan hirup. Da ieu mah geus nasib. Ieu mah geus takdir cu. Tong boro-boro hidup nu dipisahkeun jeung mama, jeung bapa nu aya saksina lagi. Dalam mama ge dipisahkeun jeung aki hidup oge. Mama geus sakieu kolotna kakarek panggih anaki. Neng Mirda, hapunten mak kitu nya. Ulah dugikeun ka dieu masalahkeun bade bebaskeun dosa-dosa mak. Sawaktu masuk di jalan sayur, hendak mati katakan ku si Acep jeung si Hakim. Cek Maiti nya pisan geninganan bari jeung nyurucut Cimata ngebrehkeun segala rupa perkara nu geus kajadian ku anjeunna. Dina sagala rupa kalakuan emak anu kapungkur kudu dihapunten mate ku juragan Haji. Keun bae Maiti teu nanaon. Dihampura ku Pak Haji. Duntos mah atos we tong diemutan. Cek Pak Haji Hamid bajang tetep seukeut ka Maiti. Maiti pok deui cumarita ka Pak Haji Hamid. Nu mawi juragan Haji sok emutan wae kumaha teh. Komo waktu tepang di rumah sakit sareng juragan Haji mate beuniasa era ku kalakuan nyalira kitu. Tos emak, ayeuna mah tong seur emutan. Da Pak Haji tadi tos ngabebaskeun. Bu Mirda ge tos ngabebaskeun emak. Anu mudah-mudahan ti enak kapayun mah urang teh atuh sing kengeng anu sae tinu paling sae mak. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Den Nun Den. Kualatan ieu kabehanana ku kajadian ieu nu geus tumiba. Teu tela geninganan aya hikmah ke keluarga Pak Haji. Sami-sami Pak Haji. Abdi hapunten sapertosna ka Pak Haji, ka Ma Haji, ka Bu Mirda oge. Sawaktos di rumah sakit abdi nutupan kana ieu perkara. Nu jadi hanyilu sareng jadi haneueul abdi. Anggara teu tepang heula sareng ramana alatan abdi nutup-nutup kana ieu sagala rupin. Keun wae Den. Da ieu mah tos takdir. Keun bae Den. Ieu mah geus takdir ti Gusti Nu Maha Suci Allah Rabbul Alamin. Tayona oge ieu teh geus jalanna ti Nu Maha Kawasa. Ayeuna mah geus we. Da ayeuna mah Pak Haji Den geus panggih jeung anak.
geus panggih jeung incu. Alhamdulillah Pak Haji cager. Keun aya nyeri saeutik mah wajar we. Dangaranna ge meureun berjuang urang teh Den. Den, ibu nganuhunkeun ka Deni tosnya ka Anggara turta tos nepungkeun Anggara jeung ibu oge jeung abahna. Mohon Bu, eta mah tos kalarasana panginten. Kuayana kitu Den, ieu mah sanes muruhan, sanes mayar jasa Deni, sanes ibu mah ngan kadu kadeudeuh ka Deni. Ieu tampi keur Deni. Bu Mirda ngasungkeun kunci mobil ka urang, turta urang mulan jeung ngahuleng. Ieu tampi Den, ibu ikhlas, ibu ridho Den. Teu Bu, da abdi mah teu aya maksud ka dieu nya, abdi mah teu aya, abdi mah teu hoyong diburuhan. Den, sanes mayar jasa Deni ieu makanya hati ibu Den. Upami jasa Deni ka keluarga ibu mah mau tiasa dibayar ku kendaraan Den. Den, tarima cu, tah mobil ti si Neng, tarima kasep. Pok atuh urang cumarita ka Bu Mirda. Bu punten pisan abdi teu tiasa nyanak mobil. Pamit tiasa mah entong Bu wios we. Da abdi mah ikhlas sareng ridho. Den, diajar masa kedap Den. Deni bakal tiasa ieu makanya hati ibu. Ieu canak Den. Keun pan ibu mah gaduh dua deui. Ieu mah keur Deni. Den, canak Den. Da si Neng teh eta teh ikhlas sareng ridho. Cicing atuh mah ngerakeun mak mah. Lain ngerakeun, Den teh kunaon nya? Cokot Den. Bu, abdi teh biasa berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Niasa ngimpi abdi teh bade dipasihan mobil ku ibu. Henteu ngimpen Den nyaan ieu mah ieu canak. Bu Mirda bari jeung ngasongkeun kunci turta STNK na. Tampi Den. Mohon atuh Bu. Nuhun pisan. Yes, aduh buka mobil aing. Duh, aduh aing buka mobil.